Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sareng kasempatan ku kituna urang sadaya tiasa patepang rarai dina ieu acara. Shalawat sareng salam mugia tetep dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Nidana Reswari ti kelas 11 MIPA 4, sim kuring nganggem pancen salaku panumpu catur. Tahilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu kersa hadir dina ieu waktos kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan sareng olahraga di masa pandemi. Ku kituna supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Ka para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sata acan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Eis Leli Dalilah SPD MPD anu mangrupakeun guru biologi di SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun Ibu kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Dodi Sembada MPD anu mangrupakeun guru olahraga di SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun Bapak kana kasumpinganana. Para hadirin, kanggo nyingkat waktos hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Mangga ka Ibu Eis Leli Dalilah SPD MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Eis Leli Dalilah SPD MPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Nyaeta ngeunaan hal-hal anu penting kurang diperhatikeun dina ngajaga kabersihan di masa pandemi ieu. Hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Dodi Sembada MPD disumanggakeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Para hadirin, tah kitu geuning hal-hal anu kedah ku urang dilaksanakeun sangkan kasehatan urang teh tetep kajagi. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pandanganna teras nyibatkeun namina. Hatur nuhun ka Repia anu tos ngadugikeun patarosanana. Kirang langkung ngeunaan cara ngungkulan rasa males pikeun olahraga. Ku kituna mangga ka Bapak Dodi Sembada MPD kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu atos ngawaler patarosan ti Repia. Anu eusi walerana nyaeta urang sadaya tiasa ngawitan olahraga di bumi atanapi urang tiasa ngalaksanakeun olahraga anu ku urang dipikaresep. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur nyuhunkeun dihapunten ka para hadirin sadayana bilih aya cariosan-cariosan atanapi kekecapan anu kirang merenah. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun ka sadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.